Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya Nabiyyar Rahmah. Assalamualaikum ya Nabiyyar Rahmah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya khairul khalaiqi ajma'in. Assalamualaikum ya Pak boleh panjang seletik Pak boleh. Asyhadu annaka Asyhadu annaka ballaghtar risalah ballaghtar risalah wa addaital amanah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah fi sabilillah fajazakallahu jazakallahu nabiyyan an ummati. nabiyyan an ummati. Apal sadayana apal sahanya jadi supageto orang kena sipkeun umroh jang uluk salamna zarah ka maqam rasul nu tadi cek ka beca Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilu golongan umat manusia nu kahitung koret keneh dina Islam. Kahiji di mana aya nu adzan teu ngajawaban. Eta koret alias pelit bin bodot. Aya di dieu mun aya nu adzan hene-hene teu ngajawaban. Padahal cek Rasul idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Di mana anjeun ngadengin nu adzan mesti kudu maca kana sakumaha nu dibaca kudu adzan. Teu hese teu naon yeuh mun ceuk nu adzan Allahu akbar bareng sa masjid salembur kabehan maca Allahu akbar. Ngarah kabeh inget kana keagungan Allah ulah kalah kadiharuan dan nu adzan parang saing menci keneh mesti ta adzan deui be cenah kolong. Orang salat zuhur namun jam 3 illa fil hayya ala tain kecuali lebah nu adzan maca hayya ala shalah jeung hayya ala falah fa yuhawqilu lebah eta mah nu ngadenge macana hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil. Wa illa fit taswib kecuali deui lebah nu adzan maca as-sholatu khairum minan naum. Lebah eta mah nu ngadenge fa saddaqa maca shaddaqota wa barir. Kadua kahitung keneh koret dina Islam di mana disebut ngaran Kangjeng Nabi teu nuturkeun ku maca sholawat. Aya ku sebul-sebul teuing ngadenge disebut ngaran Nabi ge teu daek maca sholawat. Padahal kapungkur Siti Aisyah bu istri Rasul. Penting-penting ngaputan pakaian cenah ge eta Siti Aisyah. Japuguh pakaianna geus tatambalan Siti Aisyah. Keur nambalan pakaian tapes we pareum damarna jarumna ngancleng ku par-kapar Siti Aisyah neangan jarum kira-kira panggih da moal eta. Boro-boro jarum lemet kitu sakitu poekna. Irung salaki begitu gadeuleu buru. Arijol Kangjeng Rasul dongkap uluk salam ditembalan ku Siti Aisyah. Dibukakeun pintu brai ke kamarna jadi caang cenah ge kasorot ku kasepna Kangjeng Rasul subhanallah. Orang sakasep kitu eta Rasul kan menuju ku urang dipelih muludan. Sampai jarum nu sakitu lemetna nenggang katingali aya di Cilaja nu sakasep kitu aya. Boro-boro malah
kabeh urang mah. Cek Siti Aisyah ma adwa wajhaka ya Rasulullah puara amata kucaang wa benteur Rasul cek Rasul wailun liman la yarun. Cilaka jelema nu tangkat teu ningali kaula hayang Bapak Ibu ningali Rasul hayang. Geus tinggalin kuari. Kumaha engke bae jaga di akhirat setiap nu asup surga pasti ditinggalikeun ka Kangjeng Rasul boro-boro ka Rasul ka Allah ge urang bakal ditinggalikeun lamun urang asup surga wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Cek Rasul aya nu moal ningali kaula saha jelemana Rasul jeung Siti Aisyah al-Bakhil jelema koret eta mah moal ningali kaula. Manil bakhil ya Rasulullah sahanu disebut koretna Rasul man dzikirtu indahu wa lam yusalli alayya nya eta jelema lamun disebut ngaran kula teu daek maca sholawat acan khawatir ketika disebut nama Nabi urang teu nuturkeun ku maca salawat bisik teu ningali Kangjeng Rasul tilu kaitung keneh koret dina Islam di mana aya nu uluk salam tengah jawab memantak disebut koret sanggilang tinggal calangap doang buat teu kawasan komola muntah nambahan mongkosan leuwih Rasulullah ngadau idza salamal muslim alal muslim faradda alai di mana ayah hiji jalma Islam uluk salam kepada batur Islam natuluy dijawaban salat alaihil malaikatu sab'ina marratan maka bakal dipangmentakeun hampura ku malaikat 70 balikan alhamdulillah sakitu gedena ganjaran ngajawaban mantak eta uluk salam lakuna lain jang kanu hirup doang sangkilang kanu tos maot eta uluk salam laku bae malah di kita bukan jeung Rasul Abu Rozin sahabat Rasul kapungkur narosa Rasul jajalanin balik ka imah abdi aya kuburan sugan aya nu kudu dibaca cek Abu Rozin cek Rasul qul assalamualaikum daro qaumil mukminin mun anjeun lewat kuburan baca bae assalamualaikum daro qaumil mukminin cek Abu Rozin kadengieun gitu Rasul mun urang uluk salam kana geus maot atuh kadengieun mah pasti ngan ngajawabanana nu kuku maneh moal kadengieun sabab jajalan mun urang uluk salam ka ahli kubur ngajawabna kadengieun beuh jigana moal jadi jarah ge ka kabur pasti setiap urang uluk salam ka ahli kubur bakal dijawabankeun ku malaikat sabing bilangan ahli kubur insyaallah. Uluk salam eta sunnah jawabna fardu kifayah mun ngajawab ngan sawareh gugur dosa tinu kabeh salatullah salamullah sunah oge mun teu fitnah kosi jaka kasar minah lain mahram teu baraya uluk salamna bahaya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Habibillah komo kanu lain Islam uluk salam nage haram mun si kafir uluk salam jawabna alaikumussalam sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah hamdan nabtaghi bihi fadlan amima wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
Muhammad sholatan wa salaman nastasqi bihi suqyan azim wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bi syari'atihi fafazu fauzan azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizanallah wa iyyakum minal afat wal baliyat. Akrimu maulida nabiyyikum bi ikali ta'at liya'uda ilaikum anfa'ul barakat. Fa innahu min a'dhamil qurubat ma lam takun fihil muharramat wal makruhat bal wasyubuhat. Qala azza min qailin alim wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hayang ibu bapak awet muda hayang. Ya. Hayang panjang umur. Ayatmu tadi sok dibaca. Isuk 7 kali, sore 7 kali. Cenah ge lamun urang rajin maca surat ayat anu eta. Isuk 7 kali. Terus subuh meureun. Terus maghrib 7 kali. Satungtung kuat keneh maca ayat eta insyaallah moal ka maot eta urang insyaallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayati khairun lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum al-hadid. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Payun anu kusim guring dipiga hormat segenap jamaah sekaligus pecinta dan pengunjung peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan RT 01 bil khusus anu ditendak kusim guring duana para sepuh miwah para kasepuhan, para alimil ulama, para kiai, segenap tokoh masyarakat hampura dari sebutan hiji-hijina. Mugia sadayana ditambihan nikmat barokah katut kamuliaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana para kiai, para alimil ulama henteu ge eta kolot urang kabehan dina agama leres. Apapun profesi kita, petani, pedagang, supir, tukang ojek, polisi, tentara, dokter, jawara dan sebagainya dina urusan agama mah ieu kolotna kiai. Ya. Karena nanti mana orang endah nah make akidah agama. Lamun lain nuturkeun ilmuna ulang. Rek di mana benerna urang ibadah lamun teu nuturkeun ilmuna ulang. Jabogo urang mah jeung Rasul teu nyorang pami. Jeung sahabat teu pernah. Jeung tabiin ge teu nyaho gigir-gigirna aca. Nu panggih ku urang mah guru-guru urang bae, para ustad, para kiai yang mereka insyaallah generasi penerus waris dan ilmu para rasul. Mantap berarti mau tidak mau orang tua kita di dalam agama adalah para alimil ulama. Nu aya kuat. Nek leutik nek gede pokona geus eta kolot urang. Mun gede alhamdulillah keur leutik nasib urang buah kolotna leutik. Dumasar kana hal eta
Sayogia pisan orang selalu memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para alim dan ulama. Mangrupakeun bukti bahwa orang kabehan ngahormat jeung ngahargaan ka para alim dan ulama tidak cukup dengan cium tangan bolak-balik walaupun itu pun sunnah. Teu naon cium tangan bolak-balik 7 kali los atuh sunnah. Tuh tidak termasuk mengkultuskan, lebih-lebih disebut syirik dan sebagainya. Sakitu teh adab insya Allah. Rasul juga pernah dulu mencontohkan di perjalanan bertemu dengan seorang bedawi Arab. Eta si bedawi ditawaran tah asup Islam ku Kangjeng Rasul. Bedawi asup Islam ku manehnya si kurang nama. Si bedawi teh ya teu hayang aing asup Islam satungtung tacan ngadeuleu jajaten ku maneh beuh ngaranna urang kampung ieu dusun. Daek asup Islam kecuali kudu geus ngadeuleu jajaten Rasul heula. Kangjeng Rasul hari kitu ku maneh hayang naon ieu. Cek bedawi Muhammad lamun benar ku maneh Rasul coba tuh tangkal korma nu di ditu geroan tah nyamperkeun kira-kira pan pangali. Aya ge telok tangkal korma leuleumpangan. Subuhan Rasul atau teleh geretak ja Rasul mah dina tonggong nagi aya khotamun nubuwah di jero khotamun nubuwah aya jaminan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kemanapun engkau menghadap, apapun permasalahan yang engkau hadapi wahai Muhammad, fa innaka mansurun, pasti anjing bakal selalu mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Kakarak di benta jajaten sakitu bae ku bedawi atuh cemen. Lamun benar kitu hayangna ieu kumaneh. Sampurkeun kalau sakal kormana bejakeun tah ka dieu kitu kukula. Hayu dia digawean ku Rasul. Bingung pan manehna he engke aing kumaha ngomongna cenah meureungeun bingung-bingung penasaran maneh. Disampurkeun tatangkal korma digeroan korma cicing bae aja beuh tilok ngomong korma. 2 kali digeroan cicing bae, 3 kali digeroan cicing bae. Disebut ngaran Muhammad tah kaditu anjeun ku Muhammad. Begitu disebut ngaran Muhammad. Eta tangkal korma sakitu pageuna igeug we nyambut akarna sorangan. Tang kaka cabut eta akarna salayang nyamperkeun ka Kangjeng Rasulullah. Di harapan Rasulullah dongkok doang jelema ruku bari kadenge sawarahan naruan maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu gitu si bedawi kakarak masawa. Bedawi hasbi hasbi ya Rasulullah, cukup wahai Rasul. Sumbat cenah kula kakarak mengadeuleu jajaten doang kieu. Laju hayang kumaha deui anjeun cek Kangjeng Rasul, balikeun deui Rasul tangkal kormana disingkat tinggal cenah kula. Tah balik deui ku Rasulullah kembali ke tempat semula subhanallah. Di saat itulah Arabi mau menyatakan masuk Islam. Aku masuk Islam wahai Rasulullah, masuk Islam. Maca syahadat di papatahan ku tangkal luar biasa. Geus maca syahadat minta izin ka Rasulullah, idzan li an uqabbila yadak, izinkan Rasul aku mencium tanganmu. Cium tangan ka Rasul. Ini artinya Rasul memperbolehkan sahabatnya mencium tangan Rasul. Cek Rasulullah cium lengan dia tenan naon. Dibere cium tangan kurang puas kene eta si bedawi idzan li an uqabbila rijlak. Roksak Rasul izinan abdi rek nyium sirah Rasul. Cek Rasulullah suh nyium sirah bae mah teu naon nyium sirah Rasul. Dibere nyium sirah teu puas keneh idzan li anu qabila rijlak izinan Rasul abdi rek nyium sampean Rasul mangga cek Rasul cium suku ke. Artinya Rasul tetap memperbolehkan sahabat walaupun sampai mencium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti sahabat itu mengagungkan Rasul luar biasa.
tak urang salaku mantep peperiun urang masa salaman teu nyorang panjang Kangjeng Rasul teu nyorang kang nyum sirahna Rasulullah boro-boro teu nyorang panggih. Nah, tapi kita ingin mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat-sahabat Rasul anu langsung dibimbing dan dididik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pikeun ngagungkeun Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sehingga tidak ada ya, rakyat manapun yang menghormati rajanya seperti sahabat menghormati Kangjeng Rasul. Tundukna luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah tilok aya nu ngomongkeun ka Kangjeng Rasul ngagogoreng atuh mulai teu cara urang boga presiden itu digogoreng beban ari Kangjeng Rasulullah mah boga sahabat atuh sahabat sekali moal anu ngagogoreng hiji seperti itu sahabat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon rupi nu kaluar tina lidah Rasul, naon rupi nu kaluar tina salira Kangjeng Rasulullah pada ngagaur ku sahabat-sahabat Rasul. Ibaratnya ludah Rasul tidak pernah jatuh ke tanah kecuali pada ngagaur ku sahabat. Bahkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu sakitu seueurna ketika bertahalul tidak ada selembar pun yang tergeletak di tanah, tapi sadayana digaur para sahabat dipakai jimat di alam perut. Doang gitu sahabat ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah. Bahkan ada satu cerita ketika Rasulullah terus dicanduk di ala darah di wadahan darahna kana botol. Jol aya sahabat jenenganna Abdullah bin Zubair. Cek Kangjeng Rasul kalaresan ya anjing. Pada naon Rasul ieu cenah pang amankeun darah kaula cek Kangjeng Rasul piceun ka tempat nu ulah kapanggih ku sasaha cek Kangjeng Rasul. Mangga Rasul cek Abdullah bin angkat beri canda teulilah datang deui parantos cek Kangjeng Rasul disimpen ku anjeun Abdullah bin Zubair parantos di mana aman tenang bae Rasul di depan gua mah kumana mah diuyum sumuhun Rasul orang isi mah disimpan di baju seperti itulah sahabat-sahabat Rasulullah mengagungkan Rasulnya. Tanumawi apapun penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marhaba, sanjungan dan pujian itu semuanya sangat wajar dan tidak berlebihan, malah belum kesampaian. Pangalem urang ka Kangjeng Rasulullah naon be los alemkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal ulah sampai datang kana isyraq mentuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang tidak boleh. Rasul nyaran sakitu pan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan mengagung-agungkan aku seperti orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam, itu larangan dari Rasul. Nu ulah ge urang ngagung-ngagung Rasul kawas jelema Nasrani ngagungkeun Nabi Isa. Kumaha kitu Nasrani mengagungkeun ka Nabi Isa kalah nganggap pangeran. Ini sebatas tidak mentuhankan Rasulullah. Apapun pujian kita kepada Rasulullah itu semua tidak berlebihan. Ya. Jadi antara qalilun fi madhil Mustafa al-khattu bidzahab. Sakedik keneh pangalem ka Kangjeng Rasulullah sanajan ku urang ditulis ku tinta emas ya, di atas lempengan emas dengan tulisan yang paling bagus sekali eta tacan nepi pangalem urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karak bangsa nyeun dieu bae mah atuh can datangi pangalem ka Kangjeng Rasul. Umpama ditulis ku emas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis na ku emas dina lempengan emas atuh tacan sakumaha ngalam Kangjeng Rasulullah. Tanumai bapak ngawai ibu hadirin saya mulia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji jeung di alam lain sekedar urang manusia.
tapi dipuji jeung di alamna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat nama dan kebesaranmu Muhammad. Aing mata dukir tak setiap ngaran aing disebut beuh pokona mah teu kaci lamun teu disebut ngaran anjeun Muhammad cik Gusti. Bayangkeun ketika disebut ngaran Allah, Allah tidak ridho apabila tidak disebut nama Muhammad. Kudu selalu direndengkeun bae disebut nama Allah, harus disebut nama Muhammad. Coba bagi orang tadi bisa kebel calik disebut nama Allah. Maca bismillahna, baca Fatihahnya adalah pada Allah. Tajan anggeus urang dina jero dieu pun tajan maca nyebut ngaran Kanjeng Nabi Muhammad. Urang adzan maca nyebut ngaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tajan anggeus eta adzan lamun tajan disebut ngaran Muhammad. Sekalipun sholat yang sejatinya sholat adalah fadzakir. Ya. Inna sholata. Ya. Itu diantara sholat sejatinya adalah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah murni ka Gusti Allah. Tapi sakitu eta ibadah pangmurni-murnina ka Gusti Allah tetap di jero sholat terjadi lamun urang teu nyebut ngaran Muhammad. Sehingga dilibatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai rukun dalam sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa rafa'na laka dzikrak, agungna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu memang diutusna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguntungkan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan karena diutusna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru sadayana diuntungkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusna anjeun ta Muhammad samata-mata rek mere keuntungan untuk semua pihak. Pihak manapun ikut beruntung dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boro-boro urang nu iman nu Islam nu taat nu nurut ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggilang kafir na bae ikut beruntung dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana untungnya jelema kafir ketika diutus Rasulullah? Ada keringanan untuk orang-orang kafir. Baheula mah eta jelema kafir di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam ngalaluja ka Nabiullah Nuh alaihi salam, ngalawan ka Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah timpahkan bencana sedahsyat-dahsyat merupakan adabul istiqsal, siksaan ya, anu nuntaskeun diseepkeun disiksana gitu baheula gara-gara jelema kafir ngalawan ka Rasul. Di zaman Nabiullah Musa, di zaman Nabiullah Daud sadaya gitu. Lamun ngalawan mereka geus dibiahkeun ku Gusti Allah. Barang diutus Kanjeng Rasul ini, hukum ini tidak diberlakukan. Jadi diperingat sanajan ngalalu jah kita jelema kafir barang terus diutus Kanjeng Rasul mah atuh tetap masih Allah berikan keamanan, Allah berikan kenyamanan karena tidak ada siksaan dunia yang disebut adabul istiqsal untuk orang-orang kafir setelah dibiksahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantak kuduna mah lamun nyahun eta jelema kafir untung nah utus Kanjeng Rasul manehna gitu kudu rosa syukurna, kudu rosa terima kasih ngan teu nyahun bae. Ini orang-orang kafir sakalipun engke bae siksaana di akhirat hendak sanajan greget urang ka jelema kafir ieu dibiakeun moal mah dibiakeun beak nya geus teu ulah greget, jangan pernah konyol kita. Ya, itu sudah ketentuan Allah. Dibangkitkannya Rasulullah justru memberikan keuntungan kepada semua pihak. Sang kilang jelema kafir ikut beruntung karena diutusnya Rasulullah. Buktina Allah peringan di dunia mah siksaan untuk orang kafir ini tidak berlaku. Engke bae jaga di akhirat. Pikeun umat Islam atuh komo untungna di dunia tidak ada berlakunya takalifus syaqqah. Pelaturan-pelaturan berat itu tidak berlaku untuk umat Rasul. Hara rampang kabeh nu baheula pernah diberlakukan pelaturan-pelaturan berat di umat Kanjeng Nabiullah Musa alaihi salam.
eta entos tadi berlakukeun di umat Kangjeng Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa bareurah nya aya aturan suci na bae ge bu cenah lamun ieu urang samping teh berhenti kotok. Di zaman Nabi Musa mah teu bisa dibawa ka cai kudu digunting bae tai kotok na piceun sakali bolong hiji dua kali berarti kotok bolong dua tilu kali. Ini kan pelaturan berat, tapi ke umat Rasulullah atuh daya boro-boro kakarah teh kotok teh anjing teh bedul tetap masih bisa disucikan dengan cara bersuci ya. Termasuk taubatnya jelema-jelema nu baheula mah eta taubatna berat jasa. Aya aturan sakali berbuat dosa taubatnya harus dipotong anggota sebahagia ya. Dia mah gara-gara saeuting molotot bae ngadeulekeun rangda matana kudu dicoplokan baheula mah anu kitu kitu baheula atuh isuk-isuk saya tulisan dina pintuna matana kudu dicoplokan daek teu daek tobat kudu dicoplokan matana. Ini artinya takali pusyako pelaturan berat, tapi kan umat Kangjeng Rasul daya pan gitu dan gilang dibeakeun sapenting pakai molototan rangga jojong isuk-isuk teu nyeri mata-mata acan itu karena tidak berlaku takali pusaka. Termasuk taubat segala nanaon ge ieu diantawisna nu kapungkur mah beurang, tapi umat Kangjeng Rasulullah diperingat. Untung berarti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Kangjeng Rasulullah ini justru untuk memberikan keringanan, keuntungan bagi semua pihak. Lebih-lebih di akhiratna umat Kangjeng Rasulullah saja bati di dunia tadi pagaweana teu sabaraha berat disalaresna mah urang. Ngenu ngarasa berat mah nafsuna bae barangna. Sabenerna mah teu teh nu berat, teu aya minangkana ge gara-gara salat ngajongklok sagala urang tolnya jendol nu pojan tepat. Cocok untuk semua umur itu salat padahal. Ya, budak leutik wae, budak pamuda mantap, atuh geus kolot atuh kuat keneh nu cager nu geuning we dijak kuat. Wah, ieu diantosna. Tidak ada takali pusako pikeun umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadayana serba ringan, serba murah. Geus numawi urang sadayana pantes jasa, patut jasa, berbangga bersyukur ketika kita dipilih ku Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasul diutus na ku Gusti Allah baheula pan lamun tangga tadi utus Kangjeng Rasul murid urang katerusan nih jadi zaman jahiliyah bae saumur bangkitna Rasulullah diutusna Rasulullah ini ibaratnya ya, sebuah proklamasi kemerdekaan dari cengkraman jahiliyah ya, dunia ini tadi nama dicengkram ku ajaran jahiliyah, budaya jahiliyah, peradaban jahiliyah. Diutusna Rasulullah ibaratnya diproklamirkan kemerdekaan bangsa dunia dari budaya penjajahan jahiliyah. Duang kumaha kitu zaman jahiliyah Gusti Allah dibijakeun litundira qaumam ma undira abaum fahum ghafilun. Samemeh diutus anjeun Muhammad, anjeun diberi tugas Gusti Allah Subhanahu wa taala pikeun tungdira qauman mere peringatan di hareupeun bangsa manusia anu ma undiro aba uhum beupel jasa bapana bapak kolot nanti lo ngadengi peringatan bisa ya, mantap disebut zaman jahili. Jadi samemeh lahir Kangjeng Rasul eta zaman disebut zaman jahiliyah. Wah jahiliyah itu kurang bodoh, kurang itu make bararodo ma undiro aba uhum tilok ngararaji mantap bodoh nama tilok ngararaji. Eta jahiliyah eta jelema tilok ngararaji di zaman jahiliyah. Sabaraha taun itu teu ngaji-ngajina, teu kebal sih ngeun ge tibarat maot Nabi Ismail sampai Kangjeng Rasulullah dilahirkan itu kurang lebih 1200 tahun. Mojoeun apa? 1200 tahun teh ya Pak Haji. Ya, karena Nabi Ismail ini generasinya memang terputus. Teu aya nu neruskeun ajaran Nabi Ismail sehingga Arab ketika itu kehilangan panutan 1200 tahun, maka cek Gusti Allah fahum ghafilun
geus pasti Muhammad ieu jelema nu di harapan kumana ya ulah kaget jelema gebleng kabeh pasti lagi lantaran ti lokaran haji nya jelema gebleng bin goblok bayangkeun sih urang 1200 tahun teu pernah ngadengi seruan iman tidak ada seruan dakwah goblok apa ge henteu coba jelema pasti akhirnya kilang di urang we pangajian unggal minggu aya unggal bulan aya unggal poe gedaek mah ayu bae nu gebleng aya keneh tante atuh aya bae atuh kok eta bagus geus 1200 tahun tiap pengajian goblok eta orang-orang Arab ketika itu doang kumaha kita geblegna bangsa Arab geus kieu we sakabeh nu haram dina Islam asalna itu adalah budaya jahiliyah. Semua yang haram, baik itu dari mulai haram kecil sampai haram besar, itu adalah budaya jahiliyah. Umpama ketika di dalam Islam diharamkan yang namanya musyrik, dosa paling besar, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah perbuatan dolim yang sangat besar. Itu disebut dolim besar kumaha? Kenyataan pangeran itu wungkul Allah sementara mereka punya Tuhan tandingan. Ini kan pemberontak namanya. Buku pangeran tangan hiji doang Allah ieu mah boga deui pangeran iya itu atuh ini pemberontak hilang diurang teh buku presiden tangan eta doang umpamana kari-kari urang nyieun deui presiden artinya kita punya presiden tandingan berarti separatis kan pemberontak ya. Mantap disebut inna syirka la dzulmun adzim, musyrik adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Justru telah di zaman jahiliyah ieu musyrik sangat mengangkat. Nugati nyingkahkeunana ge, nugati ninggalkeunana tolong arep kemusyrikannya. Rasul di dakwahan tauhid kurang langkung 13 tahun di Arab. Tah ninggalkeun sembahan-sembahan berhala, diperintahkan untuk mentuhankan hanya kepada Allah. Hese teka hardieu maranehana pirak wae Muhammad pangeran cenah hiji kami bagi geus 360 pangeran masakat keneh bae cenah kamu hiji Allah mah leuwih-leuwih ketika Rasulullah berbicara tentang akhirat yang semuanya hal mugoyabat di luar nalar teka deuleu teka bayangkeun paneh deungeun ieu urang geus paeh bakal aya akhirat artinya akan ada hidup dan seberang kematian sana. Kumaha jawabna teh jelema Arab jahiliyah baheula lain teu harti ku Muhammad macam-macam bae piraku geus paeh hidup deui bapak kolot ki paeh di baheula karasana nu balik hiji jajan eta jahiliyah eta teu ngartieun teu boga pikiran bahwa geus paeh bakal aya hidup deui cuan ya. Nah, ini bab akidah. Artinya jangan pernah terlepas tina hati orang bahwa ternyata di hadapan kita ada akhirat. Di hadapan orang ada hisab, di hadapan orang ada mizan. Ieu nu kudu dibayangkeun. Di hadapan orang ada pilihan surga dan neraka. Di hadapan kita ada persidangan yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun teu kitu jahiliyah. Teu percaya kana akhirat. Tah ieu nu jadi sasakala bangsa jahiliyah hirupna sakapar lantaran teu percaya sama sekali kana akhirat. Ketika di dalam Islam diharamkan yang namanya pembunuhan, justru di zaman jahiliyah pembunuhan ini sangat rawan mereka lakukan. Lain sekedar maehan musuh jeung lawan sampai kepada tingkat pembunuhan anak ini mereka lakukan. Ya, zaman jahiliyah mah kitu aja cenah ge riwayat. Sal boga anak loba teuing geus kudu aya nu dipencit hiji mah. Ya, dipake korban kitu hiji dua. Loba teuing gitu bisik loba teuing paraban mantak turun ayat wala taqtulu auladakum min imlaq jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut susah bisik dia don dahar ku anak nahnu narzuqukum wa iyyakum urusan rezeki dari ya diri sekian gua Gusti Allah anak teregi meunang teh rezekina atuh jahiliyah mah tacan kahartieun kadinya entos bae setiap waduh aing loba teuing anak kumaha marabana anak geus lah pencit be pencit naudzubillah dalik berjatnya jahiliyah itu seperti itu ketika di dalam Islam diharamkan yang namanya perzinahan
Ya justru di zaman jahiliyah Cina ieu jadi sistem perkembangbiakan umat manusia. Naudzubillah. Jahiliyah mah sistem perkembangbiakanana jelema ieu ngalobaan jelema ieu lewat Cina. Ya, atuh teh ya kokolot gejing teh ya guru teh kiai teh ulama 1200 tahun tidak ada pengajian. Sementara anakan jalan terus. Kumaha sistem nganakanana mereka melakukan perzinahan. Ya, loba ngaranna aya jinah sipah disebutna. Di ngaranan aya merekan sipah. Kumaha sipah antu sapi hal mara arroju lalaki jeung bikang bergaul pada masa yang cukup lama. Modalnya cinta sama cinta, asal bogoh pada bogoh we geus laku nyamper, laku mawa, laku metingan, laku ngendauk jahiliyah tangarap. Jahiliyah tak gitu. Ya. Itu. Oke, apabila satu sama lain sudah ada kecocokan, geus boga anak hiji kakarang diresmikeun. Ini perkawinan sipah yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Lebih parah aya kawin jamaah dasarna. Doang kumaha kawin jamaah kawin gotong royong. Bikangna hiji lalakina 10. Ini berlaku di zaman jahiliyah. Sistemnya satu lobang rame-rame. Giliran keluar anak himeng sahi bapana. Jabogu investorna loba jasa. Dipanggil kabehan ke bikang anu pidato. Wahai saudara-saudara yang pernah ikut andil kerjasama kita telah produksi cenah coba teu kira. Jabuktina ya urang geus anakan. Waya anak aya nu ngaku cenah kana anak hiji. Ditunjuk ku bikang aing bapana yang si Pacul di eta pangkedak nage geus da anak dibinkeun ka si Pacul. Ini budaya jahiliyah. Lebih parah ada yang disebut kawin istibdo. Doang kumaha istibdo ceuk urang maparonkeun pamajikan. Eta jahili. Bahkan ada yang disebut kawin makets. Doang kumaha eta kawin maket. Mun lalaki paeh ninggalkeun pamajikan rangga nu ngahilian salakenu paeh ieu anak lalakina nu panggedena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bejatnya jahiliyah seperti itu nu mawi cek Allah litundiro qaumam ma undiro abahu. Tugas anjeun Muhammad hese nggak bener jelema ti lo ngaji ge 1200 tahun teu ngaji rada gati teh kana bener sanajan leuk ge meureun kudu tangka 200 tahun meureun kakarang bener meureun jadi hadekeun. Tapi apa yang terjadi begitu Rasulullah dibangkitkan diutus di tengah-tengah masyarakat seperti itu di saat dunia kehilangan tauhid, di saat dunia semua bejat moral, ternyata 23 tahun Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas sebagai Rasul, sukses besar, mampu menciptakan perubahan besar dunia. Tina tadina jahiliyah jadi benar-benar ilmiah, malah tina tadina bejat moral jadi manusia yang betul-betul berakhlakul karimah. Ngen ukur 23 tahun tadina geblek jasa dihadekeun ku Kangjeng Rasul tangka hasil perjuangan Rasulullah. Allah nyatakan pujiannya lewat Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anjeun jadi jelema anu wang bagus-bagusna sapanjang sejarah perkembangan dunia. Luar biasa. 1200 tahun tengah ngaji dihadekeun 23 tahun doang jadi jelema pangbagusna sapanjang umur dunia. Walaupun dibandingkan dengan umat-umat muka pungkur, dibandingkan dengan umat ayeuna. Ya, nah inilah keberhasilan Rasulullah SAW. Apa rahasia suksesnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau teka eta dasar kaki. Di samping memang Rasul diutus ku Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk mengalahkan segala kepercayaan dan keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi bekal ku Gusti Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Sifat para Rasul madasarna gesidik, amanah, tabligh, jeung fatona. Jujur Rasul mah. Babari di ini hari jelema jujur mapannya. Ya, komo kuno bodoh mah dijujuran mah teu babari di denge. Jelema barodo pada tadi jahiliyah. Rasul datang dengan kejujuran. Luar biasa jujurnya Rasulullah, tileuleut geus terkenal Muhammad Allah.
tunggu Rasulullah menjadi Rasul panpu ya menak jelema jujur ya ing hese ya teh pandangan teh potongan bohong sama sekali Rasul Pak ditinggali tina potonganana cariosanana memang kenyataannya Rasulullah tidak pernah berbuat bohong. Mantap siapapun melihat Rasul kakarak ningali tampang Nabi wah ini tidak ada tampang bohong sama sekali jujur atulah jubah ya duhuluna fi dinillahi afwaja ngabring asup agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kayak kieu kan ceritanya kapungkur ada seorang kafir rada galak tadina maka Kangjeng Rasul mujeuna ya, tapi hatena tetap tertarik ningali ahlakna Rasul ningali jujurnya Rasul nyamperkeun ka Rasul Muhammad, aku senang dengan akhlakmu. Aku juga ingin masuk Islam. Ngan cenah pangdeng aing mah ye kabetna dina Islam malobatin haram aing mah kabet cenah ye. Hayang mah hayang asup Islam ngeun kabet cenah dina Islam malobatin haram cenah kitu tah mesin. Lamun urang nu jadi rasul lah baru ditalipak ini pelecehan namanya tapi bubuhan rasul raukur roh. Cek Rasul hari gitu ya kunan gitu man pula-pula amat eta anjeunna asup Islam lobatin haram cek maneh ya mangkani itu haram kabeuki aing kabeh cenah gitulah coba cenah Muhammad ye kabeuki aing ulah diharamkeun kabeh siap cenah pula kuari asup Islam cek maneh nawar pana yang asup Islam tapi nawar ya eta Rasul bijaksanana luar biasa cek Kangjeng Rasul emangnya kamu hobi apa terus terang Muhammad yang namanya pelacuran itu saya hobi saya tahu di dalam Islam katanya haram kedua yang namanya minum minuman keras itu saya sudah kecanduan dan saya tahu dalam Islam itu katanya haram karena maling aing mah perusahaan cenah Muhammad dia maling itu maling itu barang dahar cek mereka dan ternyata dalam Islam itu dilarang ya kaopat ngabohong cenah beug ulama ya itu modal eta mah teu boga ngabohong moal bebeunangan aing mah ya coba cenah ulah diharapkeun kabeh tah kabeuki kula ulah diharamkeun kabeh sasakeun eta Rasul bisa cek Rasul udah kamu masuk Islam urusan kamu punya hobi itu bisa diatur yang penting kamu masuk Islam nu dicaram ku pulang hiji doang cek Rasul paling geus ulah ngabohong we cenah geus asup Islamnya cenah gitu di pikiran kumaha hedak jababari asup Islam asal ulah ngabohong bae cenah Pak ngeunah cek manehna ieu aku siap manehna masuk ya Rasul siap saya masuk Islam dengan catatan tidak akan bohong lagi setelah Islam jadoang lamun dicalam ngalacur moal jadi asup Islam karena sudah terlanjur kecanduan dicara maling mual jadi asup Islam karena kehilangan perusahaan tapi bubuhan nu dicaramna bohong doang alah cenah aing enteng napan bohong doang asup Islam kan maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah balik di payunan Rasul geus sebagai Islam nih ya sudah tentu gitu. Sinar iman ya, yang datang ya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat kuat datang ke jalan manehna anu geroan ya barang langganana jablay wau kabeh ieu eta mah nya atuh pada ngageroan bahnya barang pada ngageroan mana tenang aing geus asup Islam tapi teu dicaram cenah ngalacur baku Muhammad nu dicaram ge ngabohong doang pan lugu jas beneran mah manehna atuh neuk diteruskeun mah langganan ieu Pak ya barang geus deukeut inget karena janji jeung Rasul aing pan boga janji moal ngabohong ke bisik ditanya uang mun panggih cenah kumaha kumaha lamun ditanya kieu hei fulan setelah kamu masuk Islam melacur lagi apa tidak ki aing jawabna kumaha cek maneh lamun ngajawab iya Rasul saya masih melacur artinya saya kena sanksi sementara sanksinya di dalam Islam yang namanya pelacuran, perzinahan dilakukan suka sama suka ataupun secara paksa minimal jilid maksimalnya rajam
rajam tadi timpungan ku batu sagede perep sampai datang ka paeh wah paeh aing urusan lamun jujur cek manehna. Lamun teu ngaku berarti saya bohong, artinya saya ingkar janji. Bingung manehna ngaku kena sanksi, tidak ngaku ingkar janji. Halah aing daripada runya mending tetulus kan ini luar biasa kan Rasulullah ya diplomasinya. Tetulus salah aing tetulus cek manehna ya geus pokona mah tetulus beta mah disarelekeun deui salatingna gijigan eta nya. Panggih jeung babaturan keur nginum minuman keras siap aing cenah teu dicara minum minuman keras udah dicara mah ngabohong doang nya. Giliran mau nenggak ingat lagi karena janji jeung Kangjeng Rasul kumaha lamun ditanya ku Rasul ai bulan setelah kamu masuk Islam minum arak lagi apa tidak? Kejawabna aing kumaha cek maneh. Lamun ngajib iya Rasul saya masih minum arak, artinya saya kena sanksi. Sementara sanksinya di dalam Islam yang namanya minum minuman keras dikonsumsi mabok ataupun tidak mabok sanksinya minimal dijilid 40 kali, dikebugan kumpal utang korma 40 kali sambat nah sanajan teu paeh atuh remek tah. Waduh cik manehna aing kumaha lamun ngaku ieu pasti lagi remek ieu urusan. Lamun teu ngaku ngaranna ngabohong berarti saya ingkar janji. Mikir deui manehna ngaku ieu kena sanksi teu ngaku ingkar janji daripada runya mending tetulus aing tetulus dak tetulus minum arak. Rek maling gitu deui bae. Akhirna panggih jeung Kangjeng Rasulullah manehna ge seuri bae. Nya itu asa dijebak tapi heuh cenah ngeunaheun dicekel manehna. Hebat amat engkau wahyu Rasul nu dicaram nama bohong doang cenah kula hiji tapi eta kabeuki kula. Waduh yang semuanya serba haram alhamdulillah sudah bisa saya tinggalkan semua alhamdulillah. Ini kata Rasul as-sidqu yahdi ilal birri, yang namanya kejujuran akan selalu membawa kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh ari nafsu mah ceng mun cek urang teh mah cek Kangjeng Rasul dasarna ge diturutkeun meh meureun nganyoh-nyoh bae nafsu ye ya. Nafsu mah diturutkeun mah nganyoh-nyoh bae nya teu ditahan mah teu dieureuna ja urang ge keur leutik pan nyusu tah cek Kangjeng Rasul eta lamun teu disape ku indung meureun sampai datang ka aki-aki nganggenyil bae cenah hade nabi orang disapi pada letiknya nyusui. Ini latihan artinya ya, nafsu itu an nafsu katipli, nafsu itu ibarat budak letih ya, lamun diturutkeun we mah kurang atuh terus bae dasarna ngabegian bae karena kagorengan teh. Tapi lamun ditahan ku urang cara budak letik ditahan tina nyusu disingsieunan dipapaitan heulana atuh kege sanajan parana siri seuleut 3 peuting atuh akhirna ja urang kabehan ge tamat di eureun nyusu umur 2 tahun ngan datang ka geus kolot meureun anu kambuh deui kitu nya aya bae kitu nya geus kebiasaan karena ge tadi bapak dua ibu hadirin sadaya sami mulia ya itu inilah perjuangan Rasulullah ku akhlakna ku kejujurannya, ku amanahnya, ku tabligh dan patonahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun Rasulullah berdakwah, berhasil mencetak 124.000 sahabat yang dikatakan ashabi kulluhum udulun, sahabat kula kabeh ge jelema adil, jelema bener. Teu aya calang hiji-hiji acan eta santri Kangjeng Rasul. Teu aya ari urang mah boga santri loba kanu calang Pak. Adil Kangjeng Rasulullah mah diantu teu aya nu calang hiji jajan 124.000 sahabat semua adalah mudulun. Dan Bapak miwah ibu hadirin sadaya anu sami mulia, harapanana muga-muga urang sadayana melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu nu paling utamina urang biasa istiqomah mengikuti sunat sareng ajaranan ngan moal terang jeung moal ngarti kana sunat Rasul. Lamun urang teu wau kana kitab-kitab ulama, teu wau kana kitab tijan-tijan acan, moal nyaho kana sunnah Rasul, teu wau kana sapinah-sapinah acan, moal nyaho kana sunnah Rasul. Karena justru pabriknya sunnah Rasulullah itu adalah sudah terangkum dalam kitab-kitab ulama.
hayang naona gitu diantawisna seperti apa akidah Rasul doang kumaha pagawean Rasulullah, seperti apa akhlakul karimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujukannya adalah kembali kepada ulama-ulama madhab. Dalam urusan akidah kita mengambil madhab akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam urusan syariah atau fikih nugas lumrah diurang kita merujuk kepada madhab syafi'i. Badai tasawuf mangga nyandak jurusan Imam Ghazali tas Syekh Abdul Qadir, tak inilah di sini sunnatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salami kita mengakui mengikuti sunnat Rasul sementara tidak mengenal kutubul ulama, tidak mengenal madzahibul ulama. Dikhawatirkan ini akan terjadi kondisi dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Mun bibisaanan urang teu nuturkeun pameunang ulama, majar maneh ngomongna ngaku nuturkeun Rasul, tapi teu nuturkeun pameunang ulama, teu nuturkeun pameunang-pameunang ulama mujtahidin, khawatir terjadi dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Dan kembali untuk bisa mengikuti sunnatna Rasulullah teu aya jaba iwal ti urang berarti hirupkeun pangaosan kitab para alim ulama. Bapak miwah hadirin sadaya sami mulia nu dipihatur teh simkuring alhamdulillah sakieu ge mugi-mugi leres aya taufik ieu penting Gusti Allah geurna salah eta tina kabodohan jeung kalemahan simkuring nu salaresna dina wengi ieu status simkuring masih dalam tahanan rumah sakit ini sebetulnya. Dina kitu hapunten uga suhun pilih seueur lalepatna seueur kirangna yang dia punten kusadayana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.